Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring dina channel Tauhid Sunda. Puji sinareng syukur urang panjatkeun kahadirat Allahu subhanahu wa ta'ala. Sholawat sinareng salam anu salawas nangucur ka junjunan urang sadayana, junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang ngabahas deui perkawis tina amal ditetelakeun dina katerangan sok sanajan urang seueur amal bakal sia-sia upami teu disarengan sareng ilmu kenal ka Allah. Eta mangrupi panggeuing kanggo urang sadayana supados teu kapepende dina kayakinan anu nolak kana ayat-ayat Allah. Sabab seseueurna jalmi mah nuturkeun kana prinsip, nuturkeun kana keyakinan, eta nu disebat ego teh ya. Tapi seseueurna mah ngakuna nuturkeun Quran sareng hadis, tapi sabenerna mah nolak kana Quran sareng hadis eta. Janten upami aya dina katerangan anu ditetepkeun ku Kangjeng Nabi anu lungsurna ti Allah ngalangkungan malaikat Jibril, tah didinya eta teh pangbeja syarat rukun ilmu supados amal-amal urang teh teu sia-sia. Eta teh kanyaah Allah ka urang supados urang ngajalankeun amal-amal urang teh aya hasilna. Sok sanaos tujuan urang sanes kadinya, tapi urang wajib urang nuturkeun eta pituduh anu aya dina Quran sareng hadis. Sabab pituduh-pituduh eta teh pituduh jalan ka Allah, sanes jalan anu ngudag kana kadunyaan. Nu mawi penting pisan kana ilmu ma'rifatullah teh, eta teh nu disebat indukna ilmu. Sabab upami amal teu disarengan ilmu, hasilna bakal sia-sia. Nu mawi ditetepkeun dina syahadat kedah nyaksi ka Allah sareng ka Rasulullah teh sanes saukur kayakinan sareng saukur nyebatkeun dua kalimat syahadat, tapi urang kedah lares-lares nyaksi ka Allah ka Rasulullah ngalangkungan atanapi ngangge ilmu anu khusus nyaeta ilmu tarekatullah, lebet kana ilmu, naikna kana ilmu hakikat, nembe muncul tina syariat sareng hakikat eta muncul ma'rifat. Janten urang henteu asal-asalan, sabab penyakit masyarakat di urang dianggapna jalmi anu parantos, sopan santun, ramah tamah, bager kabatur, eta disangkana calon surga, atanapi jalmi anu parantos beragama. Eta salaresna kasalah pahaman. Eta memangrupi keyakinan manusia anu henteu sesuai sareng Quran hadis. Nu mawi ditetelakeun dina Quran hadis
sia-sia amal urang lamun henteu kenal sareng Allahna, henteu kenal sareng anu disembahna. Sabab dina katerangan oge nyembah ka asma, nyembah ka dat, nyembah kana sifat kana af'alna eta masih kafir keneh, masih munafik, ulah ngaraos parantos beragama, urang kedah mawas diri dugi ka mana urang dina perjalanan hirup ieu atanapi parantos uninga ka jalan urang mulih ka jati mulang ka asalna ka Allah teh ya, atanapi masih hayalan, atanapi masih karagu-raguan. Sabab seseueurna jalmi sieun mayunan maot, sabab teu apal kana jalan mulangna ka Allah. Nu mawi wajib pisan urang malusur jalan ti ayeuna meungpeung hirup, meungpeung dipaparin kasehatan, meungpeung aya nu ngawartosan, supados urang sadar diri, mawas diri kalebet kasim kuring anu ngadugikeunana. Sim kuring sanes guru, sanes jalmi anu parantos leres, tapi sim abdi keamanahan ngadugikeun ilmu-ilmu ieu, katerangan-katerangan ieu, sabab eta kewajiban urang di alam dunia ieu, diwajibkeun diciptakeun urang teh pikeun ibadah, pikeun ngabdi ka mantenna. Urang ulah kapepende ku ngarasa parantos ngajalankeun amal hade, parantos getol ibadah, tapi urang nolak kana katerangan hadis sareng Quran, sabab henteu sesuai sareng katerangan hadis sareng Quran, urang bakal ditolak eta hukum anu pasti. Sabab ilmu kedah jelas rumusna, jelas tata carana, aturanana dina ngajalankeun sagala rupi hal ilmu naon bae, supados tiasa dibuktikeun, supados henteu ngalamun, teu ngahayal, teu ngarep-ngarep surga, teu ngarep-ngarep anu teu acan ku urang di alaman. Nu mawi sagala rupi hal ge kedah di alaman dina perjalanan hirup urang ayeuna. Urang silih emutan sareng seueur pisan anu naroskeun perkawis praktek ilmu dina kamaripatan, dina ilmu hakikat ieu, saleresna nu didugikeun di dieu mung teorina, mung pangalaman-pangalaman empiris anu didugikeun. Saleresna praktek namah teu tiasa dibuka di umum, sabab aya aurat Allah di dinya anu teu kenging dibuka. Seueur anu nerangkeun praktek ngajarkeun ilmu-ilmu hakikat dina media sosial eta bohong, sabab eta sami sareng bade nyilakakeun batur, sabab sagala rupa halna ge urang kedah jelas ilmuna, kedah jelas guruna, supados henteu salah sasaran. Tah praktek eta nu mawi ditetelakeun dina hadisna, Kangjeng Nabi nitipkeun dua ilmu, ilmu syariat sareng hakikat, tapi upami ilmu hakikat eta dibuka ka umum auratna,
eta halal getihna. Justru urang kedah ati-ati urang ngadugikeun ilmu ieu sabab ieu mah ilmu khusus, ilmu rahasia, sabab urang nempuh ka Allah anu maha rahasia, anu hese ku urang di uningana. Nu mawi uninga ka Allah kedah ngalangkungan ilmu Allah, kedah ngalangkungan nurna anu aya di alam dunya ieu nyaeta anu nyandak nurna eta nu disebat guru walia mursida dina Al-Kahfi 17. Hapunten pisan upami ku abdi diterangkeun mung kisi-kisina, mung pangalaman-pangalaman empirisna hungkul, sabab praktekna mah kedah kunyalira dina ngajalankeun ilmu ieu. Rupina sakitu heula ti sim kuring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.